Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadayana. Kumaha kabarna dina dinten ieu? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ieu pribadi tos aya di Kampung Sukamulya, Desa Cikesal, Kecamatan Tanjung Jaya, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam oge perkampungan nu aya di palih dieu. Hayu urang sasarengan tinggal. Wargi sadaya, ieu kaendahan alam nu aya di palihan dieu. Wargi sadaya di palihan dieu aya kegiatan patani anu dilakonan sadidinten nyaeta macul di di pinggir naoge, di gigir naoge aya hutan panginten nya Kang matetna. Wargi sadaya, sabari urang leureuh caket abi ieu aya asli orang dia. Orang Sukamulya. Sareng jenengan Bapak Iding. Bapak Iding. Bapak atas nami di Cari Palingan dia. Oh, atas lami. Atas nami. Sabaraha tahunan Pak? Bangsa 20 tahun. 20 tahun. Masih baru kasihnya. Bapak pami kegiatan sadidinten di dia. Rajin we ka sawah kemarin. Ka kebon paling depan. Kebon. Resepnya Pak orang dia mah. Alhamdulillah. Seueur ka kebonana sareng sawah. Ya Bapak atuh nuhun.
wargi sadaya di palihan dieu aya tajug atanapi aya nama disebut musola. Pasti Islam itu diri teh. Wargi-wargi sadaya mung sakitu video anu kapihatur tina dinten ieu di Lembur Sukamulya Desa Cikesao Tanjung Jaya Tasikmalaya. Mudah-mudahan urang tiasa patetang deui tina waktos update video anu sanesna. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.